Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng sim abdi pun Jase Pudin dina channel nu umumna ngabahas budaya sareng bahasa Sunda. Terus bahasa Sunda. Dinten ayeuna di bade ngabahas ngeunaan carita babad. Ya. Naon si ari carita babad teh? Kawas kumaha? Asal usul bahasana kawas kumaha? Si carita babad, wangunna, strukturna, atawa wanda jeung jenisna. Yuk, kebarengan urang ngabahas ngeunaan carita babad. Nah, cek cenah babad teh tina bahasa Jawa nu artina muka lahan anyar. Tapi kan ieu mah materi bahasa Sunda. Pelajaran bahasa Sunda. Nah, urang tuh kudu jauh-jauh teuing kalau tang Jawa nya sah-sah wae bae perbandingan mah. Sah-sah tenang naon. Tapi urang miangna tina materi nyampak di kasundaan bae ya. Urang buka alat bantu utama kamus bahasa Sunda. Ari kamus bahasa Sunda teh seueur nya, aya kamus bahasa Sunda terbitan LBSS, Kamus Umum Bahasa Sunda LBSS, Lembaga Bahasa dan Bahasa Sunda. Aya kamus bahasa Sunda Dana Dibrata, aya kamus bahasa Sunda Inggris karya Jonathan Rigg, terbit di Jasinga Bogor ya. Sabab aya kamusnya di orang abdi kamus KBSS Dana Dibrata. Nah, kawasan abdi di ayeuna di Cibinong nuju ngabahas carita babadna aya nangan kamus Saca Dibrata karya Ahmad Saca, ya urang buka wae. Nah, si artinya babad numutkeun kamus bahasa Sunda R. Saca Dibrata. Enggak Bandungan. Numutkeun kamus bahasa Sunda karya R. Saca Dibrata atawa sok disebut oge Ama Saca. Harti babad teh aya 3. Tah ieu. Hiji sajarah model baheula. 2 sasama atau sarua artina sasama teh. 3 ngababad atawa motong jukut. Tah eta harti babad numutkeun Ama Saca eta atawa R. Saca numutkeun kamus bahasa Sunda ada Ama Saca atawa R. Saca Dibrata. Ya 3 rupa kan ya, 3 rupa harti babad teh. Terus dumasar kana rupa-rupa sumber boh winangun lisan, boh winangun tertulis. Intina carita babad teh nya definisina hartina maksana carita babad teh nyata lalakon atawa karya sastra Sunda winangun prosa atawa puisi nu ngandung ajen sastra jeung sajarah. Sekali babad ngandung ajen sastra jeung sajarah. Nah, enggak nyepang ieu. Oke, urang buka. Naha sajarah, naha sastra. Tantosna definisi nya hatina nya. Nah. Tadi disebutkeun carita babad teh wangun prosa jeung puisi. Laras aya 2 rupa. Kan ari babad teh tadi disebutkeun carita sajarah jeung puisi. Sajarah jeung sastra, prosa jeung puisi eta kuncina, keywordna. Nah, disebut puisi di dieu ya. Eta maksudna ke puisi klasik, puisi lama atau puisi heubeul. Puisi heubeul, puisi klasik Sunda di antara aya disebut pupuh. Kumpulan pupuh-pupuh ya.
ya, kumpulan pupuh-pupuh dina karya sastra Sunda heubeul klasik ya, tapi ngarangkai jadi carita disebutna wawacan. Wawacan teh kumpulan puisi pupuh nu aya rangkai caritana. Tah babat teh seueur atawa loba bin banyak nu dimuat dina carita wawacan. Wawacan oge dina artina baca. Yang artinya waca atau baca, maca atau maca ya. Nah, disebut bentuk puisi sabab eusina bentukna eta cairna teh winangun puisi pupuh. Maka disebutna kita babat teh bentukna puisi. Cenah puisi klasik. Nah, teras kabeh nakeun oge carita babat teh aya nu wangun lancaran prosaik sanes dinulis dia dicaritakeun biasa. Tah eta disebutna bahasa Sunda babat winangun lancaran atawa prosaik atawa narasi dinarasikeun. Boh tulisan anu dinarasikeun dina wangun buku cetak tulis ya, tuliskeun lancaran tanpa buru labu, tanpa wilangan, tanpa pada lisan. Nah, eta kan pada lisan, buru lagu, buru wilangan, eta kan patokan-patokan atau aturan-aturan dina pupuh. Wawacan puisi, bentuk puisi. Nah, ayo ge bentukna prosaik, narasi lancaran, bahasa lancaran. Buah anu dituliskeun, buah anu dilisankeun. Nah, bentukna ya, bentukna puisi jeung prosaik babat teh. Teras aya ciri-cirina babat oge ya. Ya ciri-ciri babat teh. Ciri-ciri cerita babat. Ya, bahas cerita babat biasana ngandung carita muka patan-patan anyar, lahan baru. Ya. Teras carita babat oge cirina teh ngandung unsur pamohalan anu mustahil. Nah, eta sebab kusabab sahidi sifat babat teh mustahil pamuhalan mata carita babat oge pasok disebut malah diasupkeun kana golongan dongeng ya. Babat oge sering disebut pada golongan dongeng. Nah, sebab ada unsur pamuhalan diantarana eta klasik teh kitu unsur dongeng. Atawa dina sastra Indonesia mah babat teh masuk pada golongan sage cerita yang mana sastra di sejarah. Nah, ya. Terus kurang bahas strukturna, sistematikana. Tah sistematika atau struktur cerita babat umumna secara garis besar, secara berat badan, secara garis besar aya manggala sastra ya, aya gesi, aya panutupna, pamungkasna. Terus secara berat badan atau garis besar. Naon si ari manggala sastra teh? Manggala sastra teh sami sareng bubuka. Naon eusina bubuka teh? Sabab cerita babat teh cerita klasik, cerita heubeul, cerita lama. Cerita biasana minta maaf. Nyuhunkeun ngahapunten. Minta maaf ka saha? Tangtu wae minta maaf ka karuhun. Minta maaf ka leluhur Sunda. Supaya dina nulis cerita babat atawa ngabacakeun maca cerita babat salamat nu nulisna, salamat nu macana ya, salamat anu ngabandunganna yang mendengarkannya, menyimaknya. Jadi sama dengan cerita pantun. Suka minta maaf dulu di awal ceritanya di manggala sastrana. Nah, di cerita pantun mah disebutna rajah membuka. Nah, jadi aya manggala sastrana, aya eusina, aya panutupna. Kedua dina unsur-unsur jero-jerona cerita babat teh aya
jejer atau tema aya kasang tukang ya, aya galur atau alur, aya alur maju, alur mundur ya, aya campuran, aya amanatna oge, aya amanatna eta struktur atau sistematika carita babad. Nah, dina carita babad tentu aya judul-judulna, aya carita-caritana. Di antarana nyata carita babad Cirebon, contohna ras babad Banten, babad Pajajaran, babad Siliwangi, babad Bandung, babad Cikundul. Cikundul di daerah Cianjur ya. Seur, babad Sukapura, babad Galuh ya, seur. Nah, eta ngeunaan judulna carita babad nu aya di Tatak Sunda. Awasna sakitu heula ngeunaan carita babad kayak urang ngajengkeun deui dina materi nu sanesna. Tangtu wae sikeun kakiranana sakitu heula cageh heula. Hapunten bilih aya kalepatan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirna mungkas bil taufik wal hidayah wa ridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Hurip